Wilujeng enjing murang kali sadayana, murang kali kelas 5. Kumaha kabarna dinten ayeuna? Sehatnya? Tah Pak Irwan dinten ayeuna bade ngawulang pangajaran anu kagenep nyaeta pangajaranana materina aya dina buku oge miara lingkungan. Barudak atanapi murang kali kelas genep namung sadaacana mangga ngadoa heula nya supados PJJ ayeuna berjalan lancar. Miara lingkungan. Kumaha wae sih miara lingkungan teh? Atanapi naon miara lingkungan teh? Tah ieu nya miara lingkungan teh penting pisan pikeun lumangsungna kahirupan makhluk di alam. Maksudnya memelihara lingkungan itu sangatlah penting karena untuk kelangsungan kehidupan makhluk hidup yang berada di alam. Seperti itu. Lanjut lagi. Tah ayeuna aya rupa-rupa cara miara lingkungan. Di antarana nyaeta Pak Irwan mawakan ningalikeun contoh-contohna. Tapi sadaacana miara lingkungan teh penting pisan. Kunaon make disebut penting pisan? Tadi nyaeta supaya orang bisa ngajaga atanapi ngalestarikeun lingkungan. Perlu tuh, perlu pisan bade di bumi, bade di sekolah, atanapi di lingkungan masyarakat. Ayeuna urang lebet kana rupa-rupa contohna. Naon wae? Anu kahiji nyaeta melak tatangkalan. Contoh anu sederhana atanapi contoh anu basajar. Anu kaduana nyaeta mijeun runtah kana tempatna. Tah contoh anu dua ieu teu kenging ku saukur terang atanapi hanya sekedar mengetahui saja tapi kadah dilaksanakeun. Contohna melak tatangkalan di imah ya aya pot, aya tatangkalan sok siram. Ayeuna anu kadua miceun runtah kana tempatna, teu kenging miceun runtah sareng tempatna, tapi piceun runtah kana tempatna, ulah disusukan, ulah disolokan, ulah di mana wae. Mohon teraskeun deui. Tina kalimat tadi aya disebut rupa-rupa. Rupa-rupa kaasup kecap rajekan. Tah ayeuna Pak Irwan bade ngajarkeun kecap rajekan. Aduh, emut keneh teh nya kecap rajekan teh naon? Kecap rajekan. Tah, anu dimaksud kecap rajekan nyaeta kecap anu disebut dua kali. Atawa dirajek boh ngangna, boh wangun dasarna. Bisi hidup aya pertarosan. Aduh nu mana sih Pak? Anu tadi rupa-rupa. Asal kecapna nyaeta asal kecapna teh rupa. Tah rubah jadi rupa-rupa. Eta kaasup kecap rajekan. Ayeuna bisi teu paham atau pikiran paham. Contoh nu kadua. Salian tina rupa aya deui kecap contohna asalna teh kecap asalna nini. Jadi naon? Emut dirajek dua kali, dirajek dua kali. Naon eta? Nini jadi nini. Nah, eta teh kaasup kecap rajekan. Sakali deui, kecap rajekan teh kecap anu disebutna dua kali. Bae atanapi wios bade sagemblengna teh sadayana. Contohna ieu rupa jadi rupa-rupa. Nini. Toel lepat sanes toel tapi tual toel. Ciwit cuat ciwit. Kok nah apa janten benten-benten? Mohon benten-benten kumargi kecap rajekan dibagi jadi sababaraha rupi. Di antarana wae nyaeta aya kecap rajekan Dwi Purwa, aya kecap rajekan
Dwi madya, aya kecap rajekan Dwi lingga, aya kecap rajekan Trilingga. Ku Pak Irwan moal dijelaskeun hiji-hijina, tapi bade dijelaskeun sawatara kecap rajekanana. Nu kahiji kecap rajekan Dwi Purwa, nyaeta Dwi artina dua, tapi bisa awalna hungkul. Contoh tajong jadi tatajong misalkan. Mohon ayeuna kecap rajekan Dwi madya, terus Dwi lingga, aya deui Trilingga, aya deui Dwi reka. Langkung jelasna minggon payun ku Pak Irwan bade dijelaskeun deui ngalangkungan Google Meet. Ayeuna mah sacara umumna wae nyaeta sawatara kecap rajekan. Aya Dwi murni benten-benten, ieu mah secara umumna heula. Mohon tah ayeuna hideuk sok pelajari deui, aya PowerPoint anu ku Pak Irwan dipasihkeun, aya oge video pembelajaranana ieu. Ayeuna mangga teu aya tugas kanggo diserat, kanggo dipraktekeun. Mung tugasna naon? Diajar deui di bumi secara mandiri. Kitu wae panginten kanggo PJJ dinten ieu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Salam sehat ti Pak Irwan.